Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jero leuweung anu tara kasaba ku jalma nu disebut alas wengker. Nu tempatna memang angker. Harita anu kapilih ku Mbah Rangkebong pikeun tumetep mangsa si Jagal Hawuk ngayakinkeun elmu Dangyang Panglebur Sukma nu aya dina catetan rahasia eta elmu. Mbah Rangkebong jeung si Jagal Hawuk dibantuan ku Guntara terus nyieun sasaungan anu rada gede keur tempat cicing Mbah Rangkebong jeung si Jagal Hawuk. Sedengkeun Ki Hambaraka jeung Maningtin katut Guntara mah tumetep di salah sahiji lembur anu jarakna teu pati jauh ka alas wengker. Di jero saung harita Mbah Rangkebong keur ngajelaskeun ka si Jagal Hawuk anu sila di hareupeunana. Ngeunaan mitembeyan atawa ngamimitian ngayakinkeun elmu Dangyang Panglebur Sukma anu aya dina catetan rahasia anu dititipkeun ku Ki Warangkas ka Mbah Rangkebong. Sakumaha anu aya dina catetan rahasia? Dina ngalakonan tahapan awal ilmu Dangyang Panglebur Sukma teh ilain kudu kuat ku cobaan jeung kuat nahan lapar Hawuk. Sabab ilain bakal mineng ngalakukeun olah tapa euy. Aing bakal dilakonan. Kudu ngalakukan naon-naon oge, Mbah Kebong. Anu penting mah aing bakal bisa balas dendam ka Sinang Bole si goblok. Terus kudu kapentinganna haun pangna aing bakal mineng olah tapa teh cikan jelaskeun ka aing. Olah tapa nu dilakukeun teh nurutkeun dina catetan rahasia mah kenari kakuatan nu aya di alam lahir jeung di alam gaib Hawuk euy. Jadi mun geus beres tahapan dadasar bakal diteruskeun kana tahapan anu saterusna. Catatan maneh kahadi ku aing sah Mbah Kebong. Terus kudu sabaraha lila waktuna aing bisa ngayakinkeun sapinuna ilmu Dangyang Panglebur Sukma teh tong lila teuing sok wajar. Tong lila teuing pokona mah aing mah suri aya teuing mah aing mah kasal ka aing oge. Diacak-acak ku aing di tempat teh. Sabab aing hayang geura ngabinasakeun Sinang Bole. Anu geus modal bapak aing geus sabar ka si goblok. Sok sabaraha heula waktuna Mbah Kebong. Dewek teu bisa mastikeun sabaraha lilana Wuk. Sabab dina catetan rahasia ge eueuh kateranganana ngeunaan masalah eta mah.
anu bisa dipastikan mah sanggeusna dibuktikan kekuatan eta ilmu. Dibuktikan kumaha maksud maneh di sini jelas yang ngomong teh. Tong bari jeung popolotot. Kasal ka aing oge. Aing mah kieu jelebana aing mah. Pokona mah kudu kahadi ka aing mah. Ilaya teuing suri aing mah. Hayang buru-buru. Laksana naon anu dipikayang ku aing. Sabar heula sakedeung mah. Dibuktikan nama mun dua ramo ilaing suruk jeung jajangkung leungeun anu katuhu ditujukeun kana tatangkalan anu panggedena nu aya di jero ieu leuweung langsung pabulisak langsung rungkat dina kayan ditunjuk ti kaanggangan. Bandung harti kekuatan ilmu dangiang panglebur sukma geus manjing ka ilaing. Tapi ngujina teu cukup ku kitu. Kudu dibuktikeun deui eta kekuatan teh ditujukeun ka sato galak anu panggedena. Di antarana wae si Raja Leuweung alias Maung. Kudu anu panggedena, kudu panggalakna. Di mana ditunjuk kedua ramo ilaing teh ti kaanggangan eta Maung gede teh bakal papulisan awakna. Atuh syukur atuh lamun kitu patut mah ku kakuatan ilmu lintang panumaling jagat ge bakal mampu Pak Maung. Kebarig mah nya capek teh sia. Keheula masih kene aya. Masih aya kene ieu deh. Batu gede ngajentul satangtung jalma dina jarak anu anggang ditunjuk ku dua ramo ilaing eta batu bakal hancur jadi tipung. Ngabuktikeun kekuatan anu paling akhir mah curug anu caina turun ka handap ditunjuk ti kaanggangan caina malik di kaluhur. Curugna eureun sapada harita lantaran caina balik deui. Geus kitu terus curug jeung jajangkung kacau ilaing diantelkeun kana taneuh bari pusirkeun pamikiran naon anu jadikeun sasaran panarajang. Upamana wae ka jalma lawan tarung ilaing. Mangka nu jadi lawan sakujur badana bakal jadi ngabatu kawas arca wuk. Tapi parang kacoba ku ilaing. Eta lawan ilaing teh sakujur badana hancur jadi tipung kabawa ku angin. Jadi kitu tahu euy. Mun geus diuji tepikeun ka kitu terus lulus eta ngandung harti kekuatan ilmu dangiang panglebur sukma geus manjing sapinuhna ka diri ilaing. Kumaha ka harti? Oh, kahati ku aing bah kabongoy. Oh, bener pun kitu mah. Kahati ku aing. Eta kekuatan ilmu teh leuwih hebat ti lintang panumbaling jagat. Adanya omongan maneh kieu mah tambah kuat teh kada aing mah kabongoy. Aing kudu bisa ngawasa sapinuhna eta ilmu dangiang panglebur sukma. Mun geus gablok eta ilmu mah bakal jadi kenyataan sinang boleh si goblok si jangkal kehen musuh aing modal ku leungeun aing teh. Allah.
dewek boga kayakinan wuk euy. Di mana ilaing geus bisa ngawasa sapinuna kakuatan eja ilmu, mangka sakabeh jago jeung jawara moal aya nu mampu nandingan kana kahebatan jeung kakuatan ilmu ilaing wuk. Jadi dong boroning kakarek hinang bule wukoy. Dalah sanajan si Rawing nu jadi akina ge moal mampu ngalawanan kekuatan ilmu dang yang panglebur sukma mah. Percaya ka dewek. Anu mata kilaing kudu ngagugu kana caitaan dewek wuk. Aing ngadi jeung bakal ngagugu ka Malaysia. Terus ayeuna dina ngamimitian aing kudu ngalakukeun naon bakebong? Hasok jelaseun ka aing geus kitu. Wah, keheula. Pikeun dadasar atawa tahap awal mah hilaing je kudu tapa ngalong dina luhur tatangkalan. Salila 40 peuting wuk. Di beudangna bisa turun heula. Tapi ngan saukur bisa dahar jeung nginum saeutik. Jeung ukur sakali eta ge. Jadi eta anu kudu dimimitian ku ilaing mah wuk. Kitu diantarana obrolan anu lumangsung antara Mbah Rangkabong jeung si Jagal Hawuk dina waktu harita. Sedengkeun di tempat sejen harita ayu manganti jeung Nang Bule katut manggali ngariung tiluan ditepas. Ayu manganti sangeusna meunang katerangan ti Nang Bule ngeunaan kajadian di Curug Lamping teh. Puguh we karageteun mun seug Nang Bule anu jadi anakna teu mampu ngungkulan Acen pangartina Kirantis putri iblis Marakayang. Bisa dipastikeun Nang Bule ngan saukur balik ngaran. Hayu manganti harita anu keur cumarita. Bat ku teu sangka hideup ngaranapan kajadian nu saperti kitu, Nang. Ibu jadi ngabayangkeun mun hidup teu bisa ngungkulan ajan pangartina Kirantis. Tangtu we hidup dengan saukur. Kali tinggal ngaran meuleunan. Moal bisa tepung jeung ngobrol kawas ayeuna. Ari sugan ibu mah sanggeusna ki warangkas ajaling padi. Kayaan teh bakal aman. Moal aya deui gangguan naon-naon. Pang-pang nama anu hayang ngabinasa ka deui hidup, Nang. Sawios cekedah janten emutan bu ah. Keun melah berjalan seperti air bu. Sareng ibu cekedah salempang upami masih keneh aya jalmi anu kagungan karep bade binasa ka abi bu. Mohon dah saur Aki Rawing oge anu namina nyorang laku kahirupan mah sok rajen aya we jalmi anu ngewa anu geuleuh anu ceuceub anu kagungan maksud hasudnya deleka kasasama bu. Sawioskeun wae bulah anu sanes kitu mah nu penting urang mah kedah tiasa silih asih silih asah sareng silih asuh. Mangpaat pikeun sasama hirup. Sareng sasama hirupna urang teh kudu akur, kudu silih tulungan. Kitu apana saur Aki Rawing oge nya bu. Ayu manganti imut bari pasemona hegar marahmai. Ngarasareueus jeung Bagja sikep jeung caitaan Nang Bule anu jadi anakna. Anu teu weleh ngalaksanakeun papatah ti si Rawing anu jadi akina dina engkeuning nyorang laku kahirupan. Manggali harita anu milu mairan caritaan.
Apa yang dikatakan sama Tuang Putra menjadikan betul sekali nih Mas Ayu. Malah emang menjadikan reus dan bagja gitu nang. Sebab sekalipun membogaan kekuatan ilmu yang hebat ya, terbukti mampu mengungkulan Ki Warangkas. Akan tetapi ya putunya si Rawing tidak menjadikan Jumago. Beda lagi punya teman ya si Emang yang punyanya Jepri dan juga Udin Barabat. Can naon-naon geus sombong tah. Iya teman Emang mah tingkah mana, tinggal setujuhna tingkah marana teh. Akan tetapi senantiasa mengingat dan melaksanakan pepatah dari akinya. Ya sekarang emang Emang mau bertanya nih nang. Mohon bade naroskeun naon kitu Emang teh mah. Itu mengenai keadaan kita ini nang. Menjadikan mau berapa lama kita berada di Sinjang ye. Bukan apa-apa. Emang mah ingin tahu saja. Bukan apa-apa agar supaya kalau ada warga di kampung ini gitu nang yang menanyakan Emang bisa menjelaskan. Begitulah nang. Ayo manganti milu nyambungan karena caritaan Manggali. Ibu gapugus sarua nang. Eta anu ditanyakeun teh. Nyada ari ibu jeung Manggali mah kali kumaha ceuk hidup we. Rek lila aya di dieu teu naon keur ibu jeung Manggali mah nang. Abdi ngartos kana cariosan Manggali sareng ibu nya Bu. Nyomotkeun pangemut abdi mah upami urang dugikeun kalami aya di dieu Bu. Engke keluarga di dieu urang dianggap tos ngarebut hak anu sanes. Jantan ku emutan abdi mah tinten enjing urang wangsul we ka kampung kahuripan Bu. Urang tiluan tangrosna oge diantosan kuno aya di kampung kahuripan bisi marelangeun ya Bu nya. Itu pemikiran menjadikan dimengertos sama Mang nang. Aduh, ini masih kaset. Memang betul. Yang ada di kampung kahuripan pastinya juga sudah mengantosan kedatangan kita. Dengan demikian, Emang setuju dengan apa yang dikatakan barusan sama Nang. Ya, coba bagaimana nemutkeun Nyi Mas Ayu, Nyi Mas? Ya, abdi setuju, Mang. Nya ari geus jelas kitu katang tuan teh hidup mah. Isukan we urang mulang we ka kampung kahuripan nang. Nya da ieu mah naon lain hak anu urang. Jeung asa teu paruguh we deui ki buyut debleng klot urang ngan ukur di baturan ku Mang Anteng mah. Kitu tah nang. Beres kitu Bu. Anu penting mah urang tos ngabebaskeun warga ieu lemburnya Bu nya. Tina pangaruh sareng kakakawanon kakawasan Ki Warangkas. Ngeunaan ieu bumi engkena bade dieusian ku saha eta mah sanes urusan urang sanes kitu Manggali. Iya betul sekali nang. Pastinya juga warga Pangeusi ini lembur akan mengadakan babadamian. Baik masalah rumah ini yang kosong tidak ada pangeusinya, maupun masalah siapa yang akan dipercaya. Ya ada justru itu teman Emang. Lamun segaya mah bisa dititipkeun. Saha cia Mang? Itu si Udin Barabat sama si Jepri. Tapi udah nggak tahu kemana mereka teh. Bodoh teuing. Naon untungna? Kun bae lah. Nya da abdi mah teu apa. Nya ieu mah Emang saking ku sono-sonona kelabas teu aya we teu aya. Ya, untuk menjadikan pupu ini lembur nang. Yang jelas peristiwa tentang Ki Warangkas sampai meninggal ketika bertarung dengan Putu Sirawing.
maka akan menyebar luas ke dunia kejawaraan tentang peristiwa yang terjadi. Sebab bagaimanapun juga Ki Warangkas yang menguasai dunia kejawaraan dan tentang putus Sirawing Makalangan akan menjadikan berita yang menggemparkan. Kitu tanang. Kitu diantarana obrolan antalang Bule jeung Ayu Manganti katut manggali dina waktu harita. Tunda anu kacarita. Caturkeun harita Kiranti si Putri Iblis Marakayang. Tisanggeusna kajadian upaya ngabinasakeun Nang Bule geus gagal. Harita Kiranti keur boga pamikiran kudu boga kakuatan ilmu anu leuwih hebat tibatan Nang Bule. Kiranti si boga tekad hayang leangan di guru anu tahapan ilmu leuwih punjul tibatan ini Durgapati. Sabab geus kabuktian ngagunakeun sakabeh ilmu anu ti nini Durgapati mah tetela teu mampu digunakeun pikeun ngabinasakeun Nang Bule anu tahapan asin pangartina leuwih punjul. Kitu jalan pamikiran Kiranti Putri Iblis Marakayang dina waktu harita. Kirantis anu kediuk dihanapeun tatangkalan harita ngadadak jadi kageteun waktu ninggali aya anu ngajangteng langtung bari teu kanyahoan kadatanganana. Anu anyar datang teh tetela awewe kolot make baju wanda jawara wanita. Bukna digerung cucung anu sawareh deui bukna rarawigan. Sorot panona segritna keran. Leungeun katuhuna nyekelan iteuk hideung meles semu herang anu gagangna make ukiran oray naga anu keur calawak. Eta iteuk teh panjangna semet dadana eta awewe kolot. Kirantis langsung cengkat nangtung neuteup ka awewe kolot anu kadatanganna teu kanyahoan balitus nyarita. Sama nih teh. Yang maksudna make jeung datang ka dieu sagarupa? Nu ditanya ngajawab bari seuri. Sora seurina matak sieun anu bonggarangan. Sangna aing ayeuna datang oge aya di dieu. Memang boga maksud jeung tujuannya. Isi maneh hayang nyaho aing anu katelah mah rungkil si Ratu Sihir. Anu narik perhatian ke aing maneh awewe rumaja. Nu teh sarua jeung batur nyai. Sabab sirah maneh mah tandukan. Anu mata ku aing disampelkeun ka dieu. Saha ngaran maneh? Aing Kirantis Putri Iblis Marakayang. Kayan aing memang kieu. Jadi maksud maneh teh? Saukur rek kahina ka aing? Marungkir? Untung coba-coba ngahina ka aing. Aing lain rek ngahina ka maneh Kirantis. Tapi aing ngahaja turun gunung. Sabab geus menang pituduh gaib. Kudu niangan calon murid anu bisa ngawaris ilmu aing. Eta murid aing teh kudu awewe anu lengo kene. Satakayana teu lumrah teu sarua jeung anu sejer.
Ningali sila maneh tandukan. Aing jadi katarik perhatian ku maneh. Anu mata ku aing disampulkeun ka dieu. Kumaha maneh jadi murid aing Kirantis? Kirantis putri iblis Marakayang netep seukeut ka Mak Rungkir si Ratu Sihir baritus nyalita. Maneh hayang ngangkat murid ka aing? Memangna maneh boga kakuatan ilmu naon, Marungkir? Maka jeung hayang nurunkeun ilmu ka aing sagarupa. Kenaon aing jalur murid maneh? Mun kakuatan ilmuna aya di salapun aing, eueuh keur aing mah. Di mana-mana oge kangaranan anu jadi guru mah kudu leuwih hebat ilmu tibatan anu jadi muridna. Kudu mikir kadinya maneh teh Marungkir. Jadi mun kitu mah maneh teh hayang ngabuktikeun. Tapi kan ka mana kakuatan ilmu aing meuleunanya. Maneh cocok pisan jadi murid aing Kirantis. Maneh sanajan masih rumaja teh kelawanian jeung samong. Ayeuna ku aing diberi kesempatan ka maneh. Pikeun ngoji ajen pangati mah Rungkir si Ratu Sihir deuleu. Sok gunakeun sakabeh kakuatan jeung kamampuan maneh sia. Mun aing tepikeun ka eleh jajanan, mangka aing bakal ngejat irit ninggalkeun ieu patempatan. Kirantis putri iblis Marakayang jadi penasaran. Hayang ngabuktikeun kakuatan ilmu nama Rungkir si Ratu Sihir. Kirantis langsung saga diri pikeun majuna raja ngagunakeun ilmu silat mayangkara. Nyata ilmu silat mayangkara murka dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan meh sapinuhna. Ditambah ku kakuatan ilmu wadas anu ngalapis sakujur badana Kirantis. Kirantis netep seukeut penyarita. Ayeuna ku aing bakal dibuktikeun. Tepikeun ka mana kamampuan maneh Marungkir? Dadah panajang aing. Heya! Jurela cilung ningali datangna panarajang lawan harita Mak Rungkir si Ratu Sihir teu ingkah di tempatna. Panarajang Kirantis jadi singkahan ngahantem kana dadana Mak Rungkir. Tapi panarajang Kirantis sanajan keuna kana dadana Mak Rungkir, tapi karasana ngeplos lire upama anu teu keuna kana anu kena kana hasil. Dua lengkah di tempat cicingna Kirantis kadenge Mak Rungkir anu nyarita berjeng serikeun. Narajang naon maneh teh Kirantis? Maya dia. Panarajang maneh sauku narjang kana kalangkang. Kirantis ngabagikeun badana, ngagilirkeun badana. Musirkeun panetepna ka Mak Rungkir si Ratu Sihir baritus nyarita. Maneh mun tong ngagunakeun ilmu sihir Mak Rungkir? Buktikeun kamampuan ilmu anu sajena. Anu bener-bener bisa ngagunakeun ilmu silat. Jadi
Ari maneh teh hayang tarung jeung anu boga kamampuan ilmu silat. Ku aing bakal dicumponan paminta maneh Kirantis. Ayeuna ku aing maneh bakal nying harupan lawan anu boga kamampuan ilmu silat. Perhatikan ku maneh Kirantis. Marungkir si Ratu Sihir ngabantingkeun itu hideungna kana taneuh bari nyarita. Perhatikan ku maneh Kirantis. Ieu itu ku aing bakal dibantingkeun kana tanah. Salabim. Mana kesana tak kuala uci sini. Hayya. Itu dibantingkeun kana taneuh ku Marungkir. Kajadian anu aneh harita lumangsung. Leungit itu ke Marungkir ngajang helek jadi Kirantis. Puguh we Kirantis jadi kaget anu lain di kieuna sabab anu bakal ngalawanan tarung teh kaayaan sagarupana sarua jeung manehna. Marungkir terus nyarita deui ditujukeun ka Kirantis. Hasagunakeun kamampuan ilmu silat maneh Kirantis. Mun maneh bisa ngungkulan Icek aing anu geus ngarupakeun maneh. Mangka maneh ku aing bakal disamah. Dianggap gono ku aing Kirantis. Rubuhkeun eta lawan ku maneh. Kirantis jelmaan itu toloba nyarita sigana teh. Sedangkan Kirantis anu asli jadi penasaran langsung harita saga kiri pikeun majuna rajang. Hei, maneh anu ngalupakeun diri aing? Tada siapa rajang aing? Hei ya! Yurela cilung Kirantis asli majuna rajang kanu dilawan. Waktu panarajang lawan datang harita Kirantis jelmaan ieu timbangan kana panarajang anu dilawan. Kirantis asli jadi kageteun deui we sabab tata gerak ilmu silat anu digunakeun ku Kirantis jelmaan ieu sarua jeung ilmu silat anu digunakeun ku Kirantis asli nyata ilmu silat mayang karamurka jeung kakuatan talaga lapisan anu mampu ngimbangan kakuatan talaga lapisan. Bantrokan kekuatan talaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Syauhiuk. Das. Daligdeug. Dua nana pada ngadaligdeug menurah tiulengkah ka tukang. Meh waktu anu bareng harita dua kirim Kirantis pada mancuh ke tangtunganana. Kirantis asli jadi beki panasaran. Harita sagede diri bari mesat pedang watu geni. Tapi Kirantis asli jadi aneheun sabab Kirantis jelmaan itu ke harita leungeun katuhuna geus nyekelan pedang watu geni. Kirantis asli anu miheulaan majuna rajang bari ngagero. Kurang ajar sia. Kalakanutan aing sia, rasakeun sia. Hayya! Yurela cilung Kirantis maju dina rajang bari metakeun pedang watu geni. Kirantis jelmaan itu ngabendung nakis pedang lawan. Dua pedang watu geni haritang bantrok. Saking kukuatna tanaga nu digunakeun mangsa ngagunakeun pedang, harita dua pedang watu geni jadi pada lepas tina cekelanana masing-masing. Syuk. Kirantis asli aya kasempatan pikeun ngasupkeun panarjangna.
Geus waktu sababaraha detik harita kirantis jelmaan itu malasna kajang geus teu bisa disingkahan ku anu jilawan. Sak hiuk cebrotos. Kirantis asli kageteun deui we. Sabab kirantis jelmaan itu ge boga kakuatan ilmu wadas raga. Teu ngarasa nyeri mangsa kabeunangan ku panajang anu jilawan. Kirantis asli jadi penasaran. Sapada harita ieu dua anu keur garut teh nangtukeun sikapna kudu eureun lantaran